Nah barudak ieu salah sahiji patempatan atau lokasi anu kurang dijieunkeun tempat videoan. Nyaeta tepatna aya di kampung Sindangkerta, Desa Girimukti, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur Selatan. Tah urang di dieu ngajieunkeun video-video anu geus upload jeung anu erek upload. Ieu mineng pisan ku urang dijieunkeun lokasi. Jadi kasadayana simkuring nyuhungkeun bantosana subscribe, like, sareng komen. Sampurasun balik di channel Gunawan Official anu ti Sabang sampai ka Merauke-na. Pokona mah hatur nuhun kana tos nonton. Anu neme nonton tong hilap di subscribe, pokona anu tos subscribe hatur nuhun. Nah, urang ayeuna di baturan Hidayat Galon. Oke, urang geus ngajieun baju YouTube nanti. Jadi lamun ningali aya nu make baju ieu berarti urang pokona mana beungeutna kudu sarua, lamun teu sarua beungeutna berarti etalin urang. Urang di dieu rek ngungkapkeun karisian hate nyaeta zaman ayeuna teh kunaon sok loba jelema rungsing. Contona dina WA jeung dina Facebook-nya sok loba postingan rungsing teh pokona mah di scrollan teh loba rungsing. Salah sahijina nyaeta tentang percintaan pokona nya. Yo saksikeun. Rungsing teh nyaeta jelema anu ngajak ulin tapi manehna kalkah ulin jeung nu lain. Hanas urang geus nyiapkeun duit saloba kieu. Rungsing urang jadi nara rungsing meningiung topi miring pusing nangan saeutik. Cek urang mah rungsing teh nyaeta jelema anu ditinggalkeun pas sayang-sayangna. Rungsing urang jadi nara rungsing boga kabogona geuring goreng agatna rungsing. Cek urang mah rungsing teh nyaeta di saat urang geus kukumpul erek kawin tapi kabogona kalkah dikawin batur. Rungsing urang jadi nara rungsing boga kabogona geuring goreng agatna rungsing. Cek urang mah rungsing teh nyaeta jelema anu geus dipercaya tapi manehna kadon ngadua. Rungsing urang jadi nara rungsing boga kabogona geuring goreng agatna rungsing. Cek urang mah rungsing teh nyaeta jelema anu sok loba ngahina kana karya batur tapi manehna pangabisa. Rungsing urang jadi nara rungsing meningiung topi miring pusing nangan saeutik. Cek urang mah rungsing teh nyaeta awewena anu belikan jiga hayam keur anakan. Rungsing urang jadi nara rungsing boga kabogona geuring goreng agatna rungsing. Cek urang mah rungsing teh nyaeta di saat kabogoh ngajak satia tapi manehna anu ngadusta. Rungsing urang jadi nara rungsing boga kabogona geuring goreng agatna rungsing. Cek urang mah rungsing teh nyaeta jelema anu awewena belikan jiga hayam keur anakan. Rungsing urang jadi nara rungsing boga kabogona geuring goreng agatna rungsing. Cek urang mah rungsing teh nyaeta di saat jelema bobogohan minta jatah padahal dikawin acan. Rungsing urang jadi nara rungsing boga kabogona geuring goreng agatna rungsing. Cek urang mah jelema rungsing teh nyaeta jelema anu hayang beunghar tapi mumun usaha. Rungsing urang jadi nara rungsing meningiung topi miring pusing nangan saeutik. Cek urang mah rungsing teh nyaeta jelema anu hayang duit tapi gawe embung. Rungsing urang jadi nara rungsing meningiung topi miring pusing nangan saeutik.
marungsing teh nyaeta di saat urang bagja disaperkeun, pas urang susah ditinggalkeun. Rungsing urang jadi nararungsing meninginung topi miring pusing nangan saeuti. Cek urang marungsing teh nyaeta jelema anu sok loba ngabutuhkeun batur tapi manehnana pas dibutuhkeun hara rese. Rungsing urang jadi nararungsing meninginung topi miring pusing nangan saeuti. Cek urang mah rungsing teh nyaeta jelema anu pura-pura teu boga padahal manehna kaya. Rungsing urang jadi nararungsing meninginung topi miring pusing nangan saeuti. Cek urang mah rungsing teh nyaeta di saat urang boga kabogoh nu timburuan pas urang panggih jeung maru. Rungsing urang jadi nararungsing boga kabogona geuring goreng adat. Hemanya kaleuweung. Salah anjing jana teh. Cek urang mah rungsing teh nyaeta jelema anu sok ngajak jalan-jalan tapi manehna kalah minta di jajanan. Rungsing urang jadi nararungsing meninginung topi miring pusing nangan saeuti. Cek urang mah rungsing teh nyaeta jelema anu loba duit tapi manehnana pelit. Rungsing urang jadi nararungsing meninginung topi miring pusing nangan saeuti. Cek urang mah rungsing teh nyaeta jelema anu sok ngajak jalan-jalan tapi manehna kadon minta di jajanan. Rungsing urang jadi nararungsing meninginung topi miring pusing nangan saeuti. Cek urang mah rungsing teh nyaeta jelema anu sok hayang mabok tuak padahal duitna geus beak. Rungsing urang jadi nararungsing meninginung topi miring pusing nangan saeuti. Cek urang mah rungsing teh nyaeta di saat urang bobogohan geus 15 bulan tapi si awewena kalka dijodohkeun ku kolotna jeung urang Banjaran. Bobogohan 15 bulan jeung si Renok urang Banjaran randang ngoraan ade rupa anak bungsu banar gula. Cek urang mah rungsing teh nyaeta jelema anu loba duit tapi manehna pelit. Jelema anu loba duit tapi manehna pelit. Aing simpelnya kata-katana. Cek urang mah rungsing teh nyaeta jelema anu loba duit tapi manehna pelit. Urang boga kabogo posesif pikiranna sok anu negatif jeung gede diurus lomo. Cek urang mah rungsing teh nyaeta jelema anu sok hayang mabok tuak padahal duitna geus beak. Awak teuking jiga songtorang loba mikir sagala dilarang. Karena nggak temok lain. Apa? Sok. Cek urang mah rungsing teh nyaeta di saat urang bobogohan geus 15 bulan tapi si awewena kalka dijodohkeun ku kolotna jeung urang Banjaran. Geus. Cek urang mah jelema rungsing teh nyaeta. Cenah, masih diri. Cek urang mah rungsing teh nyaeta. Bale kan sia. Cek urang mah jelema rungsing teh nyaeta di saat urang panggih jeung maru maenana cing urang anu saling urang pasti bakal ditelu. Cek urang mah rungsing teh nyaeta di saat urang boga kabogoh Cek urang mah rungsing teh nyaeta di saat urang boga kabogoh nu timburuan pas urang panggih jeung maru.
Hemanya kalau bung. Salah anjing jadah teh. Aja. Sia tuh mundur aing salah. Saran guys.